Wari-wari sadayana kadenya anu nuju jalan-jalan terutama ka pantai urang kedah imut kedah eling tunya naonna hartina di laut teh kan aya anu ngagaduhan hakikatna mah Allah tapi kan tetap semua alam oge aya anu nyicingan selain manusia gitunya jadi ulah bahasa cek kolot teh mah ulah suaban cenah upami ka laut gitunya terutama ka laut kidul margi seueur pisan kajantenan saupamina urangna lalawora urangna teu memperhatikeun keselamatan urang boh dina kerenangna atanapi dina bahasa katanan ayeuna manyieunnan tahun baru 2020 genep seueur anu memprediksi bakal kajantenan cenah anu tapi urang mah tetep tawakal we ka Allah Pral anu anu bade jalan-jalan ka pantai mana bae atanapi ka gunung nu penting mah urang mah selalu memperhatikan adab sopan santun aya istilah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung jadi hartosna mah urang di mana we ayana urang tetap pada menghargai adat istiadat kata tak kasopanan di eta tempat upami urang ka pantai Pangandaran tetap urang kudu menghargai naon istilahna keberadaban atanapi tata aturan anu aya di Pangandaran itulah wargi-wargi sadayana mudah-mudahan janten edukasi kanggo urang sadayana ya abdi mah liburanana di leuweung we di kebonnya salah legara tuh ningali pepelakan